Oh iya gitu. Moal mau lewas. Lewas. Lama lewas kan? Kamu ngeluasin orang 3 bulan aja buka PH di dia lah. Besok. Atau digitakan. Kedua atuh. Cina tadi digitakan. Lagu balonku tapi udah luas. Lewas. Berarti lagamu lah gitu. Kumaha tuh? Urang mah karak balik kamari di Mekah gitu 17 tahun karak balik. Saya dari lain gitu. Masa aing ngulungan aku wakna. 17 tahun lagam balonku teh gitu. Kumaha? Oh gitu. Meletus bangun hijau dan Diukur mana balonnya? Ini sih. Cik ini. Emang gedenya itu dah dulu. meletus bangun hijau dan Bebus. Ngaluasin teh. Pakai lagam dangdut bisa tuh. Lagam Roma Irama. Nah. Murah ada gancangan mundur. Belakang apa nih? Ini si Peno. Enggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Haji Roma Irama. Ayo nyanyi buru-buru aja si Dewi ada nyawer. Balonku ada di Iya. balonku ada 5 pun rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, kemerah, muda dan biru. Luas itu. Luas naon kan di dipitukan sama begini sih. Iraha. Balonku ada 5 pun rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, kemerah, muda dan biru. Meletus balon hijau. Luas. Luas. Oh ya itulah. Anu leuwih lalaunan mah urangnya teh kajian sih. Cianjuran belakang Cianjuran. Belakang Cianjuran Mangoklan. Sudah teh Sudah. Iya jam duran nongkrong darah dia. Parupa warna Itu balon itu. hijau mamane hijau kuning merah muda dan Biada. cia biru Meledak. itu mah ikut hari meletus balon hijau Dadar kudu. Dangdutan. dan Aduh.
Sebenarnya satu. Mana nggak ke lagam Arab kumaha tadi? Kumaha tadi? Lagam Arab kumaha? Ini dia ada ngaji ya teh. Di mana? Orang diajar ngaji di Ustaz Sodiq. Muridnya ngelobaan. Murid dengan opatan jeung urang. Oh mana kabudak itu? Orang masa pesantren opatan teh termasuk jeung urang opatan. Tapi nggak keren budak. Pajaran si Rifki anu kaduarana si Yakin nu katiluanana si Qadir. Mamana araya Nah, pasti arahnya kabeh na moal mantap biasakeun paham pesantren na pasti boga indung kene. Wow ka mamana teh. Pasti wawa itu na urang mah akrab sok nyokotan duit indung mah. Sok dibere duit indung mah. Saha ngaran Nu indung? kaya jalan Nabi Wati nu katilu arana Siti nu katilu anu katiluna Biwarmi. Rada. Siapa nih nanyakeun karana? Siapa nih nanya teh berita terusan. Karena ibrak kalau misalkan ngomean ayam make lagam eta Tah. Bisa tuh mana? Kan bulan puasa lah lagi di RCTI oh mau udah Nah, ngomean hayam lagam no kos tadi. Iya mah ibaratnya. Bisa tuh mana? Karang ngadenge we. Bisa tuh. Masuk atuh maneh peragawan teh peragana. anu ngaragakeun. Ngaragakeun. Emang udah tanya. Urang anu ngomean hayam lagam no kos tadi. Ini karang ngadenge ngomean hayam. Wae ini. Mimitina tewak ayam gua kambing kita main hayam emang itu kan yuk mun geus tewak ayamna dicekung kuduaan udah dipulitkeun pae dicekung kuduaan udah cekung kuluna geura nyokot peso geura peuncit cek peuleuh Emang kudu pacak lek wae. lamun pak cek letih berarti sah jadi buntung sapat jadi menang di dahan Wae hayangna. muckas paya yang nalu kena besi Gak ada ayam geprek. di ditalapung hayam ieu we atuh nah geus dialungkeun ayam nagara siapkeun bidir nagara kerjai geura diurungkeun komporna ceklek Emang kudu pacak lho. gasna selek ceklek selek Dijurungkeun. mun geus diurungkeun komporna mun geus ngagoplak-goplak masukkeun no ayamna soalnya masuk Aku siap. Aku mau berenang loh. ini cabutan bulu kenapa udah Hayangna geus asup. mun ayamna geus asup mulai lila teh meusing nyodok ka daging-dagingna mun geus kitu ayam diasupkeun diaduk-aduk ka ayamna gulaan saeutik Gulaan. ngomean ayamna 12 intal pusing tunduh ngopi heula Hikeun atuh. nya beda da komporna mah dua Emang lah lain dijeng lagam eta. Allah hiji jeung lagam eta teh jadi di gulaan nana Geus diaduk. geus diaduk ayamna geura angkat eula ayamna cabutan buluna balik ka dadana alaan pujitna kenyot bujurna ane sebujur hayam seueur Gila, siapa nih? Bolong. segala aya lagam eta ngomean hayam Yo, ini mah tebak-tebakan nih. ah Suara binatang. Hah? Tebak-tebakan. mah Anu tuh bisa ngejawab minum. Oh nyatu. Urang kieu. Kudu bisa ngajawab. makanya nanti si mani-mani eta berarti minum Minum. bere termos Oke. Osman. Naon bencong? Bisa bilang dong. Muni kecuk polos bisa pulang. Hah? Naon ebrek? Iya. Osman. Naon ebrek? Coba praktekkan suara toke. 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 Teko. dibalik macam teko Enak kan si ieu. Ucuy. bulan Ari kan atuh sama kejedok wae. Coba praktekkan suara bebek. Deh. Ini ada tungtungan. pan geus endo
Ebrek. Iya, Asnan. Dia tolong aja dong gue di sini. Ebrek. Iya. Coba suara gaang. Bolon gak mau soraan. Punya muat. Aing pokoknya gara ka sawah jelema teh. Tuh bisa ngejawab bingung. Teu bisa ngajawab sih. Ucuy. Mana? Coba suara gaang. Ini sekali mah gitu. Pan kena cai gaangna. Jadi ngagebar. Lo perhatikan. Wah, siapa? Bisa kongkol ya. Ya, minum cai sekali lo kumaha cuy. Tuh, eta ngepok minum cai. Sekali deh. Asnan. Naon ebrek. Coba praktekkan suara toket. Tadi kau dia budak. Nu setin atuh. Monyet atuh monyet. Ulah monyet anjing. Suarana maksudna teh. Maksudnya ulah monyet atau ayam. Ayam. Kumaha maneh we nu harese we. Harese. Mana ada hari saya pun tetap apa? Asnan. Coba praktekkan suara anjing. Setan jelema teh bener. Teh, mana mah udah emosian. Anjing. Maksudnya teh suarana. Biasa we nyebutnya Suara anjing. Suara anjing. Kiri. itu bahasa Sunda. Asnan. Coba praktekkan suara kiri. Kiri sakit. Maneh kunaon? Aing teu impus dimakan. Enak banget sih ya. Cuy. Lan, Coba praktekkan suara burung. burung apa? Hah? Burung apa? Burung. Kan urang di luar geus baru. Burung gagak. Gagak budak. Ih, setan. Eta gagak. Ebrek. Iya. Coba suara undur. Apa ulur-ulur anu sok dipatah? Suara. Ya, kumaha minum. Minum. Cuy. Lan, Coba suara undur. Jadi sasadana kisi-kisi. oh sok ngadengekeun pake eta teh kayak pinjem mi ka Mang Warga. Mun aya ulur-ulur keur kitu ieu mah diekeun todongkeun. Orangna teh eta apa deui? Minum deui ah, apana nah? Aing penasaran ah. Saya salah wae tuh dah. Ngus mana nanya katana di perjanjian. Jangan mana minum geus geus. Oke. Oke teh jadi. Oke. Cuy. Praktekkan suara sapi. Coba cara mah. Buset, sapi mah dulu. Oh, suara sapi. Coba suara sapi. Sapi naon cuy? Sapi yang mana? Sapi lalakina. Ebrek. Iya. Coba suara bencong. Belum. Cuy. Suara sapi tadi kumaha? Sapi anu lalakina. Sapi bencong. Kita mah teu bisaon teu nyamun. Sapi bencong kumaha? Semua malah seri. Ya, apa sapi? Masuk balik ngelele ya. Dia masuk gitu wae memancing wae. Sapi lalaki halo sapi. Kumaha cager? Sapi. Arek filter, arek sampurna mil. Anak-anak yang busuk.
Udah badot. Udah badot. Badotnya birahi. Birahi. Biar nak ada nyari kamu. Ulah disamakan yang udah aing mah tidak. Bukan contoh. Oh jangan kamu udah birahi sekarang. Ya, ayeuna aya sapi. Ngobrol jeung embe. Disampaikan ku manuk dagang. Masyarakat. Ngobrol-ngobrol di sawah bareng. Bau juga kan?